Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring bade njelaskeun hanca anu katunda ngeunaan anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 10. Mugi-mugi ieu dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasusah. Mugi-mugi saatos ngadangukeun dongeng ti sim kuring dinten ayeuna teh kenging kabungah ti Allah Subhanahu wa taala. Yuah pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha ieu teh ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 10 teh. Mangga. Sanggeus ngalakonan metakeun 20 runtuyan tajongan tur tenggelan anu geus diajarkeun ku Mang Suminta. Sebod teh nya kitu atuh kawas manusa anu sajena sarua ngarandapan kacape bari nyusut kesang. Sebod teh tuluy milu deuk sisieun Mang Suminta anu keur diukna bangku panjang bari ngenyot bako. Calik lah calon cengengan Mang nih. Tapi alhamdulillah kumaha Mang ngecewakeun teu ceuk si Ebod nanya ka Mang Suminta ngeunaan poe ayeuna anu geus dilakonkeun ku si Ebod. Henteu jang, henteu nguciwakeun. Nya saya tuh teu lila ujang teh. Kieu jang, ningali ujang teh amang jadi kaingetan ngeunaan sabenerna teh amang teh boga Cek Mang Suminta kawas nu bingung jeung kawas anu sarua oge kawas nu kagok nyaritakeun. Naon Mang? Sok atuh Mang nyarios. Nyaros naon Mang teh? Cek si Ebod bari rada kereung nanya kituna teh. henteu kieu jang, ingat ujang ayeuna gitu. Mang teh jadi inget baheula teh Mang teh boga murid nya sarua sih baheula teh umurana sarua kawas ujang kieu ngan anu jadi ngahanjakakeun ka amang teh manehna teh jadi kana jalan salah jang. Cek Mang Suminta bari manehna teh ngalinting dari bako ngomong gitu teh. Si Ebod rada bingung tur penasaran. Tuluy Ebod nanya deui ka Mang Suminta. Emang kumaha kitu Mang? Mun amang baheula teh jeung saha ngaranna Mang? Mun kenging terang abi cek si Ebod nanya deui nya kitu teh dengan si Ebod teh loba rasa kapanasaran jelemana teh. Kieu jang eta asana mah sarua gitu kawas ujang kieu bager. Karena sholatna leket, karena ibadah nama.
Model tiap ngadengi adan celong manehna teh ini katajung. Kadang manehna anu ngadanan. Tapi saprak geus aya kana 7 tahun diajar ku guru ka amangnya. Manehna teh sosobatan jeung anu kari itu teh jeung anu laliwar. Jadi kababawa asana masih asana mah mainna teh gitu ngerem di imah tiap aya babaturan teh. Tapi lila-lila meureunnya kausap setan meureun teh kumaha. Jadi beuki kana nginum heureui ka awewe jeung kitu kana ibadah teh geus beak dipapatahan ku amang teh. Adon bedegong. Tah nu terakhir teh cenah mah bejana teh milu iya ngabegal. Cek Mang Suminta ngajelaskeun deui ka si Ebot ngeunaan boy dan nu baheula. Bae kotan teh nah nepikeun kana kitu Mang eta nepi kana ngabegal kitu. Kumaha eta teh caritana Mang? Meni sarieun ngadenguna lagi cek si Ebot. Bari anggarnya kerang-kerang kitu da. Kusabab teu nyangka Mang Suminta teh geuningan kapungkurna teh boga murid sarua kawas manehna. Nya kawas si Ebot gitu. Tapi tungtungna kana jalan salah. Kala Mang. Namina teh saha? Cek si Ebot nanya deui ka Mang Suminta. Namina mah Subrata jang sarua manehna ge. Ngan leuwih parahna teh ya, sebenarnya mah Mang teh mangkarunyakeun teh manehna teh geus teu boga kolot. Geus teu boga kolot. Aya ujang mapan masih kene ujung emak gitu jeung nini. Cek Mang Suminta bari seuri di barengan ku batuk. Cobratanya nyaku Ebot diinget-inget weh ngaranna Subrata. Bisi hiji mangsa panggih jeung jelema eta. Tapi mudah-mudahan teu panggih jeung jelema eta. Jeung mudah-mudahan deui jeung murid amang anu baheula eta teh geus tobat dina panggihna deui. Cek si Ebot bari yang harapkeun sih mudah-mudahan pasti da si Ebot teh pamikiran si Ebot teh anu ngaranna si Subrata eta teh ilmuna pasti leuwih luhur. Da ngadengi Mang Suminta ngomong geus 7 tahun ku guruna ge. Sedangkeun si Ebot mah karek atuh. Karek oge. Karek 5 tahun lah ku guruna. Terus kumaha Mang eta si Subrata teh? Nya diajarna. Si Ebot ngeraskeun deui pananyana ka Mang Suminta. Si Subrata teh kieu jang. Lain Mang erek ngamenangkeun si Subrata nya jangnya. Sabenerna mah buat amang si eta teh si Subrata teh jenius jamana teh jang. Gancang pisan diajarna. Lebih gancang teh Ujang. Ujang ayeuna geus 5 tahun kan ku guru ka amang. Tah, ai manehna mah si Subrata teh ku guru anu 5 tahun teh ku si Subrata mah ngan ukur 2 minggu. Gitu Jang.
hanjagakeun amang mah. Cek Mang Suminta pas ngomong gitu teh bari main teh tunduk nya cigan teh ngahanjakakeun hanjelu lah kusabab murid anu baheula nu ngaranna si Subrata teh sabar nama janius ngadenge kaos kitu si Ebod nyareuwas luasna dume anu kuduna kumanehna 5 tahun teh geningan ku si Subrata mah ukur 2 minggu. Wah bahaya lamun teh mah hiji mangsa panggih jeung nu ngaranna Subrata dina kayaan mayang teh acan tobat tina kajahatana kitu tah pamikiran si Ebod. Ningan pemirsa geningan aduh waktosna pemirsa seep cag urang tunda heula ngeunaan Ebod jago tanjakan episode 10 dinten ayeuna enjing urang tepang deui dina Ebod jago tanjakan episode 11 yuah pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.